motor kiwari bagus body doang bau di sarelek kieu naon di motor lah bedu truk di servis yang mending bisa lempang enak kak atuh iya atuh kotor atuh pengen bobor-botan nih motor palingan siga teu lempang ieu motor eta belok iya kotor ininya nih tuh gati ngaranna ge motor dicekel ku pamajikan ieu urang mah teu nyaona naon gati tahun iya mah kudu dibelikan ieu na oh geus ganti bae mah aja ai di dieu kubu eta masalahna di dieu mah keur kosong oke orang nyar barang na heula ieu keluar ya nang kiwari keur di jero aja keur di luar tuh bu eta maksudna barangna oh geus geura atuh mun aya barang dipasangkeun nih mah atuh moal dipasangkeun nih mah barang oh geus pesen bae heula Woi bos, biasa ganti oli servis. ganti oleh kayak iya padahal mah keudeng lah Woi ieu lah buru-buru urang. buru-buru nanaon nya kakak kakak mi heulaan bae kula ke tadi kesel ilang geus ngantri kakak kabagean ieu Lainan ieu mangan ganti oli doang. tulen kitu ngantri kak eta ge barang sagedeung dikit teh datang Woi ieu bae heula wayahna ganti oli doang sakedeung. geus geura dame bae duaan aing mah mana ge nyar duit konsumen aing kabehan ge geus geura ari kakak nek ka mana tuh ngajak kegeraan barang Boga geuraan ieu pamajikan. Nek ka sekolah. asup kula ge saroba motor kena dipake ku pamajikan tah Woi ieu mah ieu oli na saat macet kana. Wayahna bisi macet. atuh sakedeung nang gua Woi kula heula wayahna. oh geus moji aku mah kakak bae Ya, bila gitu, ge. kolot Wayahna ieu mah kudu ngele orok mah oh geus geura-geura Urang buru-buru. Bos, ieu heula bos ganti oli bos. ada siap tenar dua Pukut teman bos. dek-dekin bae burung ceklanya Siap. ceklan bae Nya bu, bos tenang. kayak buka ieu lah yo aya nu kak nu hade Bos nan eueuh ieu panulak nu ieu nu parantina. oh atuh paling seutik dita kak tah nah kitu kan bae nya Nya kayak ieu ulah tangguhan geura. cekelan bae kitu kak Beuh ya aing atuh jadi standar ya aing suku aing lejuna jeung awak. Tanya kelan motor baik ieu dong standarna ieu di bengkel kurang lengkap boy ieu alat. ngomong nani tadi kok ngomong agak renyeng Iya, tah bisi ieu kula dianggap standar. Kesel. atuh kumaha tadi terus Tah, edas. ceklanya Lu geura pamajikan kula tuh kesel nek ka sekolah nungguan. lain kumaha tadi nih motor standaran duaan barang Biasa kurut anak muda tadi nak ngetrek motor kitu anak muda tadi mah bau atuh gua gaya variasi atuh saat kak bo beaknya olina atuh saat dulu bedu Oh, atuh nya. undung naik kakan tuh macet oh ada geus geura dipasangkeun olina terus gitu kan mah ada tanya keselnya yo siap bae kula mah motor apa naon tah lah oli make saat barang deh lo dong motor ibu-ibu teh ya ieu mah sorangan ngegenang bae aspakor eueuh ngas kieukeun udah ngas kemana-mana bae sih ngomong ngas make corong ka geus tuh tengah tik dengdekeun oh acak-acakan deng nekon edas nggih siap kumaha dengdekeun deng nekon beuh lain ieu bau diimitasi teh naon gara rati amat asupeuna asli oh tah jajong tah asup tah ulah kereng bae kak ngas bayar di kula oh bayar pasti tamat teh dibayar moal dek digawe aku kula gitu siap yo Mas los ai bayar nanya atuh pasti bayar mah beraha kak genep puluh malah amat ngan ganti oli doang iya mah nomor hiji olina 50 ai 50 genep puluh nges kahutangan burung oh nggak sih 10.000 deh kayak bari ngantin pamajikan deh besok tadi mah yang pangheulana orang ngahutang wih lain ngahutang tah mah mayar mau usah ditu tuh bos nuhun bos mudah-mudahan ayo awet beres kak oke beres ya tinggal ngabaudan 2 deui rapi di dia mencocok rapi alhamdulillah. A few moments later. urang mah gara-gara karena bapak-bapak nu tadi lah beuh nyerobot antrian bae Tadi ge ngagagera atuh kurang eta tuh nyaho kahutangan 10.000 motor standar duaan
Wis pakboran. Teuin kan makan ajab. Geus loba anu kitu eueuh nu balik deui eta. Tuh, Bos. kan di deui lah. Kunaon deui ieu? Kayo lah Kak, nek ngajajal ieu ya. Yo gerak. Aman, Cagor. Aman, Cagor. Nuhun tak. Siap, ya boy ya. Nyampe heula. Ribet di dina loba motor. Wis gampang. Ayeuna ka balik deh. Bos. Atuh ja parem motor paeh. Pas orang nanjak ya parem. Naon kira-kira? Atuh teuing teu apal. Atuh mentekan jati tadi kaditu. Kakak lempang hirup di motor. Atuh kula mah teu nyaona naon tadi ge kadeuleuk ku kakak. Ngaganti oli doang ja. Atuh pira aku sampai macet kieu. Ih, sabodo kula mah teu nyaho kula mah tadi na hade ieu motor kula. Atuh supaya hade deui. Teu palele ya kakak ngurusana yo. Atuh teu nyaho kula mah Hadekeun deui kula mah supaya Ayo hade deui motor. endong kula mah. Naon? Ulah kitu Kak. Ima karma ima cek urang mah. Nah, ini pamarilon karma nah, ini karma. Soalnya tadi kakak nges nyerobot antrian urang eta. Terus? Itu pasti nama eta karma eta. Coba lama Ih. tadi sabar eta. Motor orang itu tebukti nah hade tuh kuna naon. Atuh tetep kok kumaha ge naon ye urang mah geus pokona mah nyaho hade deui bae motor mah. Oh ti ditu na tak ganti oli. Atuh ieu motor urang yo. Naon? Tadi hade pas urang ganti oli, geus anggeus ganti oli. Ieu motor teu hade kiwari pas di jalan rek nanyak. Laju nek di hadean dan Mas- nyiar masalah. Maksudna lain nek dihadekeun supaya hade deui. Kak tadi nage hade supaya hade deui. Kitu kula mah. Laju panghadekeun dan nek Atuh men tepang hadekeun deui. atuh hade tan panghadekeun deui. Iya Kak, tadi gejelema ieu mah nyen masalah bae. Buku lagi geus ngantrinya capek-capek. Kuna di nyarobot lah ngecek kegeraan barang ganti oli. Joko lagi sarobe keur ngadekeun motor. Lur. Iya, bengkel boga sorangan tak boga itu. Atuh lain masalah boga sorangan boga itu. Sorangan konsumen, urang ge konsumen. Motor urang hayang hade, tadina hade supaya hade deui kuna kiwari mah teu hade. Oke dihadekeun Atunya misi kunaon ieu ieu? nanya bekalah pasea. Atuh lain kitu tadi genyen gara-gara bae mah ieu lah. Atuh coba di deuleun bensin ulang ieu mah ieu be. Kamari maman keneh. Atuh kamari kiwari mah beda. Geura. Atuh paingan beak deuleu tuh. Oh, beak beng. Paingan. Tuh. Paingan. Bisa Bira ulin, kolot. Bu. Hampura geus hampura we hampura. Minta pangheulakeun deh ho. Tuh, beli bensinnya di tuh tuh. Ya, Bu. Bawa ke ditu tuh. Hampura. Langsung bengkel tuh hade. Bawa. Tuh rubuhkeun bae.